langsung wargi YouTube sadayana jeung cupang di channel Sim Goreng keur ngene sarangan ku Krisna nyupungan kamera nyari satu kri nya sareng abdi kita lagi mantosan rencangan bade ka mana Kang lah bade ka mana ayeuna teh urang teh bade angkat ka Giri Harja bade nonton wayang di dalam Rudi Sunagar Sunaria nya pun nya Geraja Opat wes omata-omatanya Kang omata-omatan anjir kudu nonton ku beureun mah Dimasasi langkung tu nonton bisa nya aduh lagi aya tebih di Purwakarta kamari Purwakarta rencangan di daerah Cikalong masih kena tebih lah nya di daerah mana teh Kang di Lamajang di teh pada Lamajang tuh benek suara entop suara entop suara motor atuh teh skip nya tuh dia kudewekeun mana kudu kadeula tuh geusnya tah ieu tah si kasep genteng kalam teh tuh juga Power Ranger nya di halam ya igena dihanap kali dia igena teh orang lanjut ke perjalanannya. Di bumi Arma yuk nyetel ke lain kaset begitu mah atuh di PD tak lain naon itu nyebut teh awak wayang lah tuh Arma upami bade ngechat wayang ngechat tiasa hubungi tadi di aya kontak ngari palihandap tunjuk nah kumaha atuh ya dewek mah hese tah palidinya tah aya di dinya nomborna aning eueuh acan atuh can diedit nya sia mah gaul yang rombongan geura tuh sarai hasilna ya tah saya cocok teu jantan ieu rahwana tatopong cik sorana kumaha yas mau teu bisa teu bisa sarahwana henteu kieu ait tah eta hahaha ait hahaha pangalikeun udud ya lo guys menuju di Bumina Arman tukang ngecek nyaho anjing tahu ya yuk pasieun wae tiga tukang iya kamera sok lagi di mana ini teh Kang Agus nuju di mana ini teh di Arab nah kita sahayas ieu teh wayang dawala tengah bebodo penonton Kang ieu kumaha karena ageung ya ageung kena ieu jeung hulu maneh nya gitu cok dikali hulu aing mah buleud buleud dulu aing heeh juga beneran dirinya nih belahang anu teu puguh beneran eta teh naon namina ieu teh Maktal Tanapi Citrasena ieu teh Sri Panggung aya laguna no dina panelu no Sri Panggung bentang nyaho teh sandiwara oh aya ucing teh aya anjing oh eta elekeng nih judul elekeng tah ieu teh produkna Kidalang Rudi lagi di Harja Opat kasetnya kaset jiga dewek euy jika dewek keur ngora ora kene suka teh geus kolot anjing itu tiasa di filter eleh ku jarum di filter jarum ge nya sabeur ka dititkeun we bisi dolar kuning mah nya nya nyalahkeun ka abdi nya pokona mah sedap deui urang ka menuju ka tempatna heeh di dieu lah sekedap di dieu ngobrol-ngobrol capek di pengalengan capek ieu tadi teh Marian Jas ka Alfamart tak aya nu ceban nah kan di heula meureun balik ka mana ngecep bade ka masjid oh balik ka masjid nah Islam naon ortodok Islam KTP nah ning tarangna teh urang mana Islam puguh aing teh sia teh nah teu make kopiah ning naik kopiah kudu Islam wae sia teh aduh presiden ge anu presiden ieu ge heuh naon pokona mah tos ada ngawur urang ngomong tuh wayang hungkul mana bisa pakai jaket sa-22 tiris tuh Inggris ai maneh make jaket sa-22 naon teuing urang sok kieu ga aduh astagfirullahaladzim tuh man cicing di kebon meureun cicing di kebon punten orang Pangalengan mah karieu da sekedap deui urang
menuju ke panggung bade beberes. Moal beberes kita. Lalajo Kalau jauh parasman. Astagfirullah heureuy kita. Ke jadi heula teh ieu. Tahan gitu. Itu arep geus ngopi. Itu jalan slow itu kunci nama-nama jangan tapi bisa kayak iya dah. Aduh, gue melis ya. Neng endi? Aduh. Arman. Yes. Ci ha ha hi ha ha du pi ha ha tis ci ha Tarik sih. tis Monggo. ci ci nyawer juga ya kiranya kepada lagu ini Alah. ada daun iris Halo. ci ha hi
dina sungut sia dilantarankeun jadi perang dulur baraya dina sungut sia bijina wayahna sia diparagakeun nyawa diparawakeun ku Aisyah teh supados tere hatosan dimangkarawakeun sungut bahamna sakuni hingga ngaparawak Alhamdulillah terus udah gede deh ke bumi ke Pangalengan. Ini tabu 6:30 pagi tadi di Giriharjawi sekitar pada subuh dikarenakan beli gayanya jam salapan teh kada ke sekolah ya waktu sekitar 2,5 jam kanggo mari kita ngomong nandenya kakaran ngobrol aing teh biasanya gitu. Oh iya, dalam keadaan seperti ini mah kita harus menjaga 4M. 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memencet tombol selfie turun guys ya. Geus lah geus tunduh dewek. Assalamualaikum.